Ya, Jang. Ai toko besi di dia di belah mana? Ya, Mang. Kamu naik beli besi, tadi dia komplit. Aya cat ge besi segala we komplit di Cempaka Jaya di dia komplit. Juga bisa beli. Wah, nuhun atunya Jang ya. Jajan mah. Aya. Wah, ada tinggalun duit lagi katang. Prieu naon ah? Kuota teh nu 6 giga. Da ieu mah sanes konter, Kang. Punten, ieu mah besi, calana besi, bade meser besi. Nah, ayeuna teh pangna abdi ka dieu teh panek meser besi sareng bahan bangunan piraku bade meser softtek. Abdi teh hoyong ninggalan besi teh. Mangga, cobian we taroskeun ka pada malami. Oke, siap teh. Kang, ieu teh besi sanes. Sanes ieu mah GRC. Wah, enak ya mah. Tah, abdi teh periogi besi ieu yo. Cika ningal. Wih, eta kade kana lambut. Nah, mau beuteung sia mah. Keun we beuteung-beuteung aing sia. Harapan bisi ngobrol, aduh gata sakitu gede. Mang, ari ieu besi holo sabarahaan. Ah, eta mah 75 salambar. Itu meureun. Kos nu lieur emang triplek. Ya. Biasa 20.000. Salente. Ai sih kira-kira teu boga duit mah. Kuing di bejaan. Ngala awi jung, dogong we ku awi, musikeun aing sia mah. Ji, aing serius ya meuli. Man, we, aing meuli yo. Gelo pegawai teh geuninganan. Bos manu kitu di layanan pugu eta mah tukang ngaledekan uing. Ih, da teu terang atuh Mang Ateng, tukang teh jalan teh bener. Mulina mahan teu kakak ngaledekan beuteung. Beuteung pada kusi katojos. Tong dianggap ke mah teh eta tukang ngaledek. Jika nama ka dieu ya jal tempat nyeun SIM teh nya. Bener gitu. Karena bisi salah, tanya kenalan ke batur atuh. Salah kumaha heuh apaan ka dieu tempat nyeun SIM teh. Heuyeum lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dibantu Kang? Pak, abdi teh bade ngadang SIM ya teh ka dieu teh, Pak. Aduh, Kang, sanes kada mesin di dieu mah, Kang. Tapi kamu perpanjangan STNK. Oh, cek urang ge, tetanya heula, mantau padu asup. Ye, pan apal meureun? Urang mah tara kumamana sapopoe ge di kebon, jadi teu apal. Teu tiasa, Pak, ngadang SIM di dieu teh. Itu biasa, isi mah di Polres khusus bagian SIM. Di dieu mah STNK kamu perpanjangannya. Pak, tah, tara dibayaran pajakna. Gandeng atulah ibur. Pan apal meureun urang mah tara ka kota sapopoe ge di leuweung. Naon mayar pajak? Jadi itu atuh Kang. Tek dianggor henteu ge pajak mah tetep bayar heula nya. Nah, kamu katertiban sadayana ieu, mohon. Sok bayaran tong ngerakeun. Keur duit teh lah. Pak, abi bade bayar yang tahun ayeuna panginten tah. Yes, kan Pak. Sabar Pak. Aduh, Kang bayarna ada ieu mah prosedurnya payah kada mah dipayung langsung ke loket pembayarannya, teh yang titip-titipan. Oh, teu tiasa di Ya, dia. langsung ke payung ke loket ya. Makasih ya Pak nya. Siap, sok. Kalau bayar pajaknya nya. Ya. Nah, sesuai daguan maneh di dia urang ka loketnya. Bayar. Ih, pada dia naik gawenan ka dia euy. Memperpanjangnya saya datang nang mobil. Lukik nanti dia. Oh, puguhan ek nyieun SIM euy gan cenah salah lain ka dieu kudu ka Polres nah. Ya kampungan ada dinya heueuh dia mah SNK si mah di Polres atuh ngarakeun ngomong di kampung ih. Ganeng lah, panggi jeung pada di magan ka ngaledek geus urang ka loket teh ek mayar.